Si Japra ka mana ya? Wain di dago-dago, kayak kita datang keneh wae. Tah ieu teh si tukang mojing ieu teh ngaranna ya. Baheula mah si tukang mojing teh katemponna teh alus, erang caina, logor sampai ka ditutup ku jalan tol. Nah ayeuna jadi buta kos kieu. Dia ka mana si Japranya aing beuteung geus lapar ya. Aing ngomong cenah janjian di dieu. Arek masak naon cenah si Japra. Ya ki cang wae. Ibu kudu diteng meureun ka kebon meureun. Japra ka mana nya? Eueuh. Diteng si Japra teh ya. Yang kebon Aing mah ngurek teh menang-menang. Leutik kieu lubangna teh, leutik doang sawa teh. Geus beuteung mah lapar ya, isuk can manggina naon. Pegawena ngurek teh. Poho kadahar teh ieu. Duh, Kang Japra kali. Nyamperkeun ah. Mang. Damang, Mang. Alhamdulillah. Di mana? Ngurek, Mang. Eneng. Ti isuk nepi sore, Mang. Teu menang-menang. Nu aya capek ya tinggal ya. Hah? Pakai nano pan? Keong. Oh, nyapat. Keong digencret. Yang menang opan sampai jengkol. Eler atuh kena. Wah, orangnya bawa laku jengkol. Sangguan simpen di sisi. Pakai belutet teh keluar nanyakeun. Masakna mana? Tewak langsung. Sangguan enak. Ya. Mantap jiwa. Duh, aing hirup tak kieu wae loba ku sia. Ngurek teh meunang. Labu dia mah diuk TKD. Moal di pinggir ting sing labuh. Tak di sawah teh ditiran si Rosita, Lur. Kunaon deh eta Rosita di kemari. Rosita wae. Ngadege-dege mah tetangga lobang ngaromong. Ngomong naon tetangga? Si Rosita hamil. Wah, kusaha? Teu nyaho. Orang teh matak era tetangga. Atuh teu nyaho jadi nyaho. Nguruskeun si Rosita teh ti leutik. Tapi kagede, terus gede, sebuanan mulang narima, Kang Japra, gitu. Kalau ngerakeun, kami jadi Kang Japra. Tapi terus kapang ya enak, lalakina. Acat, angkat, kena daerah teh. Nya, kudu teang mang eta lalakina mah. Lalaki nama, ting orang mana mah teh nyaho. Nyaho teh si Roti, kita teh geus 7 bulan. Oh, terus katinggal 7 bulan terus gede atuh. Nanya. Kata Kang Japra teh era. Lapar euy. Sore-sore kieu teh enakna naonnya, Mang? Panjangan nama mun aya goreng menjadi goreng naon deh kadal Tadina jangkrik marane sawah mah. Tadina ngalabelut ocoa. Moal mabok ieu ngeunah. Tadina niat ngalabelut yang dipasakan ayeuna teu meunang belutna mah. Nu aya menang lapar doang. Keong dibebek. Rasana kumaha eta keong dibebek? Ya sok malah jangkrik. Urang bisa ngasakanana. Enak teh ya. Tingali pasakan Kang Japra mah. Di jangkrik mah ditu tuh seueur. Nya sok milarian. Kang Japra nu ngasakan. Bener. Tangan Dijamin ngeunah lah. Tong ajeng bisa aduh. Nah, loba jangkrik ke? Loba ya jangkrik. Ayang. Loba jangkrik. Coba ya Maya, Pak enak. Mantap. Itu tuh. Mana dia? Nah, lumayan ya, loba. Mahi mah jeung duaan ya. Poe ayeuna bisa seubeuh. Hahaha.
Si Japra ke mana ya? Orang geus mawa alat-alat canggih ya. Mana ya? Cuma teh jangan eueuh. Belut temenang. Jangkrik temenang. Silang teu kenal mah tur. Iya biasa lah jangkrik. Yang naon sih teh jangkrik? Yang beteng lah. Mun kitu mah beres tur. Urang mawa ieu alatna ya. Naon eta mah alat. Ieu mah canggih ieu mah tuh, geus manu bogaan ieu mah. Kompor yang masak. Pas banget tuh. Nyangge saya tuh. Gorengnya. Hayu, urang dipasak ayo. Tur, si Japra di mana sih tur? Saung. Oh di saung. Kernaon sih? Biasa eta mah nyuling we. Aduh. Jarina teh sawah. Oh pagawean emang eta di mana mah nyuling wae. Sawah. Buset, jadi bagi sawahnya. Ya. Emang heuh. Tet deh. Tinggalan nih sendal hiji. Buat ka sendal pohon. Oh nya aku masih ngarang buru-buru. Aing mah. Untung kepanggih ya. Iya kieu lumayan teh sendal teh sejarahna. Oh moal di toko mah nu kieu teh geus langka ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Japra kumaha da Kang Japra? Alhamdulillah. Uing neangan ka ditu. Oh, Kasih tukang mojing karagasi eueuh. Ieu teh amplek tah jeung si lantur di ditu tuh. Keungala. eta mah Jangan. naon? Iya biasa lah canggih ya masa teh. Itu trik sekolah. Nyalain lah mau emang sekolah teh pasti wae. Iya, lagi masak ieu Kang Japra. Kabeneran tah sinangala jangkrik. Nata tadi lapar. Oh gitu. Dengan sangu ayeuna. Nah beres satu orang dipasak we geus satu. Ieu teh alatna, alat Alatna. pati ngasakan segala rupa. Heeh. Yang jangan rupa ya. Nah, enggak sareng papasakannya di ditu ayo. Oh, di ditu wae. Laparan. Oh, heeh, yang geus satu hayu. Heeh, tuh, karunya tuh pingsan gue. Ayo Kang Japra. Ayo. Gimana sih kan? Tawe di hareup atuh lah. Oh, da ngaranna ge atuh sawah lega ah. Tunggu komen ya kan. Wah nya, tahan atuh tahan saeutik mah ah. Nih, kesabaran pisan. Gitu. Da wingi sarua lapar ieu teh ngomong mah tuh. Komo si Japra mah tuh. Gempana ge menileuleus kitu. Agus di dia ya masakna ya. Oh, di dieu nya Japranya. Tok atuh geura lah. Geus teu kuatna tah silantur karunya urang mah. Sok dibuka. Ah, mukana. Lihat deh, tah ieu eureun. Menit teu bisa muka-muka aja nu kieu. Ibang muka kitu tah. Ai ka awewe bisa muka. Anu bogana di dinya mah urang mah nyaho. Uing nu bogana nya. Kamu kan gitu. Heeh. Aduh, uset deh. Tah. Aing lain Aing lain. bom. Iya lah, mau mah nyetrum jadi rewas aing mah. Kompor ieu mah. Oh, udah emang di lembur mah kieu. Gua di Aneh. kota, anehnya. Tah, iya alat-alatna tah. Pilok. Pilok cenah dasa orang dosa desa. Iya teh peragi ieu. Oh, itu kan pilok. Lain. Pilok mah nu peragi eta tuh. Naon sih nya? Peragi masak naon pilok teh. Sok gerak tuh, gerak. Bosi. Sok kena dihurungkeun. Hurung ke mana eta na? Ieu kumaha ngahurungkeun anak, Tenggi. Iya ngarungkeun aya. Cicing. Mana si korekna dieu? Dasa orang lembur nya nu kieu acan aing mah. Teu tak ieu. Tuh, lila mending suluh. Kehela sabar atuh. Ieu si lentu teu sabaran pisan. Sabar. Oh, sabar atuh. Emang tadi lapar teh. Ning reuwas. Heeh. Tah kos ieu. Sok ya Sok. carana ya. Untuk kudu ieu mah. Dalin hawu. Alhamdulillah. Oh, gitu. Terus Nah, setelah rames-rames. dikit Dijikeun. Pakai naon deui tak Kang Japra tah geus kitu teh tah. daun. Daun. Oh, Daun teh. oh. Tur.
Tahu nonton. Supaya ngeunah Kang Japra. Udah. Oh. Aya wae orang burmanya. Ada haran teh. Jangkrik diasakan. Set deh. Uyuhan ngeunah. Ah, jaman lembur mah. Tampe daunna. Ya, aing mah. Uing lamun cicing di lembur. Uyuhan bisa hirup. Aduh, Biarkan. segala ayahnya. Oh. Pakai daunan itu kira. Di mana sih? Di dia. Oh lah, puing lah. Kang Japra. Jikeun. Gua di tiket ngomong. Oh. Jagoan heula cenah. Ngantur. Oh, dari itu gua di dekat masak-masak. Oh, jawan nantur jawan. Lapar sih nyaturnya. Lapar lah jelas. Aduh, aing Diisuk ngurap. Japra masak mah gila-gila teuing sinya. Aing ngomong tadi nya rek sakedeung ngomong nama. Ahlina cenah masak nama ahlina. Nyaina coba jangkrik diasakan. Ah, kita mah bisa masak di mana? Taunya. Cek mainnya cenah pinter masak. Jangkrik diasak coba. Kita poe lagi nyuling wae Oh. masakna. Buku orang tuh percaya dah. Aing kasih Japra teh. Bisa ngawadul. Tapi heueuh penasaran sih ya. Deh tur. Geus lapar nya turnya. Lapar di tadi teh. Terus saya campur keras. Tugan geus asak kayak nama. Bisa asak kan Japra? Asak tinggal. Coba ayang nyaho coba masakan si Japra coba. Iya dibuka ya Kang Japra. Buka tur. Heeh. Buset deh. Naon ieu? Jangkrik jadi Tuh, bisaan Japra. Karena jadi jangkrik sawah. Oh, bareng kok Heeh. kieu. Mun awewe mah bisa nangtung. wah. Jangkrik sawah mah kieu. Aku Buset deh. daun. Oh, gitu. Kareknya hanya. Oh. Ya belut sih. Oh. Gitu. Ini kayak zona ya. Geus saya. Misalkan lah. Ini daripada lila-lila lah geus aja eta tur lah. Darah. Coba yang nyaho ngasakan si Japra ngeunan teu. Bagi atuh, Pra, dieu. Cokot deh. Oh, cokot tur. Oh, mantep tur, lapar-lapar gitu nempokeun jangkrik. Set badag euy. Oh, umur-umur di kota mah eueuh jangkrik ka sieu da. Set mantep ieu mah. Uluna bisa pas Saya kayakannya. Jangkrik sawah. Nyaho kieu mah si Japra teh sina masak nu sejen euy nya. Coba rasaan. Kelo. Mantep. Munah euy. mantap lah. Bener, Japra teh nyangkanya dia mah tukang nguling wae teh. Masakna ngeunah heuh. Urang oge. Galaknya. Wah si Japra mah tigana teh tara dahan nu kieu cenah nya. Sudah teh mah. Macok. Kade. Tong sembarangan naon oge. Hati-hati. Tidak belok. Nah, entak. Ngapina cuing nih. Oh, nu abe kieu. Goblok. Untung aya kene. Aduh, goblok. Enggak lah, Japra. Kurang asak meureun. Untuk balik pisan di Japra. Tuang Pak. Pak, tuang bae lah. Mata ge masak teh rada lilaan di Japra. Lain masih galak kene caturnya. Suing mah bisa ngegel. Oh. Suing. Munah euy. Sering-sering nya. Maksudnya teh mambung ieu. Kayak isukan namun aya si Japra cenah masak diri saja heuh tuh nya. Iya. Geus tah urang mah tibang ieu we ngawa kejo hunggul heuh. Keun manehna yang naon we? Arek bang bancet ke cacing ku aing mah dihakan bukan mah. Masakan si Japra mah mantap betul. Gurih-gurih enyah. Pak. Ini Kak gurih-gurih aing. Bangkong nang cewek. Bener. Makan pula. Bener. Pokoknya mah berupa binatang ini tewak heuh. Apa?
Balik ah. Ayo, balik. ayo turah, baliklah. Oh lah, coba beteng malah. Oh,